Tuh dulu cara bos aing sia marupa we gaya dia tegablak. Wah, aya nama nyukur ke sarapi ieu teh. Enggak tarik milu ka si Ciwok. Nah, tadi saya dapat dulu. Oh gitu. Ieu meureun ayeuna. Meureun urang teh ngabarang tadi itu teh dia kudu make pulsa. Meureun Si Adil aku aing ditipu 32.000 lumayan lah. Wah, aya ninganan kebon sampai teh. Bogana mananya? Wah, itu juga nyaeun bogananya. Abdi mah yang aliranana we kendai salitinya. Entong bias Biasnya. Oh, nya tuh Arturnya. Bu Edan sugan bias tapi dicanak deh kah. Soak. Woi. Eta maneh keur naon? Kalah sampe mang, pan tadi we beja. Ka Mang Baen. Mang Baen saha ieu teh? Eta mah nu Mang Ade sia. Itu saya itu. Kita budak kamu tadi ada gantian sampo. Lain tuh juga nu amak gitu nih. Ya budak cikan ada kamu karena Mang, balik atuh. Aing dituduh maling sampe. Aing masa tutumbengan boga duit di mana maneh? Biasa we Mang ladang bisnis. Nya syukur we atuh boga duit mah da emang kudu kitu tah keur boga duit mulah pohonya ke urang-urang ya bae. Lampura urang. Naon teh? Sia. Kopi atuh, dateng atuh kopi acan mah. Bogor mari kopi sekitar rokok ge pamere dek mah kok. Bah, atuh sia teh kopi-kopi wae ieu meuli ya. Hah? Tuh dulu cara bos aing sia marupa we gaya dia tegablak. Depan kok apa meureun urang jelema pengangguran sia mah. Oh, geus lah buru urang meuli kopina buru. Ini datang kopi teh euy. Geus kok ngopi lah kok anu mah. Bos saya pigawe teh bos euy. Wah, aya nama nyukur ke sarapi ieu teh. Enggak tarik iseun. Pigawe aya ini bos lah. Ayo ke mana ke kebon apa kah? Naon kebon? Biasa, bukan ya. Di kebon mah. Oh, kayak gimana, Pak? Oh, halo. Iya, nya. Oh, siap jadi. Sing hasil. Kok mana yang milu ka si Ciwok? Nah, tadi saya dapat dulu. Oh gitu. Siapa naon atuh? Kemana atuh? Ini lain juga ya perlu ya tadi nih. Ya perlu naon tara. Ah, gimana tuh ya? Ya perlu gedek mah. Jual mana kita buka info bisik tuh nih. Kita boro-boro berkayu deh. Orang deh. Oh, satu mbak yuk. Kan ya alhamdulillah gitu namanya terus beres macam. Bukan kita miskin. Nggak makan nih mas ya. Oh, ya tangan itu jadi bingung teh. Gua modalnya itu yang beli bibit yang berak nah itu wok soalnya tak. Jadi mana perlu modal gitu. Soalnya tak wok nyata lamun anu kemarin modal mah dek kumaha we atuh ya teh. Pas panen atau bagi hasil kumaha we gitu mun aya mah. Kurang ayah aslian di Jakarta. Wah, Asli yang di Jakarta ya. salah itu di Jakarta teh. Baturan. Wah, Tuh. Terus pinjaman sok nginjem duit gitu tuh modal. Jadi kebon. kira-kira mereka mau ke dewe. Nyai mana apa sih mere wae dah soalnya loba nu nyarinya. Wah, Nyai mana arek mah gitu. Kan kieu meureun ayeuna. Meureun urang teh ngabarang tadi itu teh dia kudu make pulsa, meureun karena pasarangan meureun lah urang zaman nganggur kieu mah. Bae itu naon teh meureun. Aya tuh mana eta gitu. Yang pulsana urang. nyata kali baru raah kok. Udah bingung atuh mana naiknya mah tuh. Tapi kita bener ke. Aya gitu. Bener lah, aing mah serius. Dia nggak bohong aing sih mah. Loba batur tanyakeun ka Barpur, urang jalan oge. Wah, Si arek maneh gitu eta mah. Ya tempat tenangan. kira-kira mereka sabaraha modalna euy. Ya tuh, maneh butuhna sabaraha? Mereka mah 5 jutanya.
Jangan beli bibit ya. Atau 5 juta mah pasti mere. Batu mah komo tika 10 juta, 20 juta. 5 juta mah dah leutik bagaimana mah. Emangnya bagi arura mah. Asli teh. Yang saya itu bohong tuh kan. Yang kata bohong emang aing beungeut kieu lah gitu percaya ka deui teh. Kapan sih mana tukang ngawadul biasa teh. Semua ka aing teh. Pada ti heula mah memang aing kecorengna tiga tukang ngawadul pan aing teh itu geus pangpat atuh sia teh. Meni ka aing teh. Yang kata Eta sabaraha tuh jang pulsa jang telepon itu ngabaran. hari biasa mah batur ka urang ngomongnya ieu jang telepon hungkul. Da urang kieu atuh ka itu teh mun ka itu teh mah kudu kayak bensin beli pulsa. Kewe atuh eta mah menurut Ieu mah urang mah sadar ka babaturan ieu mah da dieu ka cair baik dibayar. Heeh, kan kieu ieu mah da aing bungana ka babaturan. Ieu mah jang meuli pulsa heula we dek mah minta cepet mah. Cepet mah euy. Aslina tuh. Sabaraha teh eta ayeuna? Di pamulangan meuli udud. Sabaraha eta? Tuh sabaraha ieu teh 32.000. Mah ieu mah Arek mahal ya cokot. sakit penting mah hiting moal tapi na kana pulsa nanya Heeh. pan jauh dek teh nelponna euy. Mau korek teh. Ya korek mah. Lah tuh ieu mah kieu we. Baiklah dikeun 30.000. Pokoknya meuli pulsa wae ke ngabaran Bang. Betah Ngabaran nangkul. 32.000 tah. Be aslinya Asli aing mah ih. soalnya eta duit eueuh deui tadi mah jangan meuli beas dek teh. Heeh. Ya, urang ini balik nya. Oh siap. Atur pona sebatang. Bade cepat kudu ngarokok ka itu teh ah. Ini korekna tuh. Awas ya lamun ngawadul ku aing ah. Oh. Tanya dealnya. Oh siap. Terus kabaran kurang. Gek. Goblok. Balik moal si Ciok teh. Sukses ngawadul sih sama tukang ngawadul. Tapi baiklah pecakan lawe sugan atuh. Menang aing modal lumayan nih yang meuli bibit. Lumayan si Adil ku aing ditipu 32.000 lumayan lah. Aya ninganan kebon sapu teh. Bogana mananya? Wah, itu suganya euy bogananya. Bang, punten bade tumaros, hari itu kebon sapu nu saanya. Wah bi, enon gitu. Sanes mang, abi teh hoyong sampe ngalironan wios teu. Oh, sampo mangga ngalah we yang mah nyalira ngalah. Baik. Ih, mang alim abi mah yang ngalironan we kendai salitinya. Entong wios Wios nya. Oh nya tuh arturnya. Buah edan sugan wios tapi dicanak deh kah. Soak. Bayan euy. Naon eta euy? Tah, lain ah, sebelah. Kunaon euy? Wok keur kieu we biasa ieu mah. Udah bersih di kebon ya. Di mana mah? Biasa we bila gidi geus di kebun si Adil. Aing si Adil. Gede lah, ini juga teh. Naon teh si Adil? Aya di kebonna. Si Adil. Aya naon Biasa si Adil eta jangan ieuman jangan gitu. Nyaman naon itu teh? Ieuman duit. Yang duit naon? Jangan bon gitu. Emang aya kitu nu nyemban duit yang ngebon? Aya di Jakarta. Tamboton dek aya kan. Habis sama dek butuh duit Mana butuh ya? Oh, yang modal ieu yang obati kebon ya. Obateun aing Sedang obateun eta mah kebon ge. hari yang mau buat obatna eueuh. Emangnya perlu gitu duit. Perlu duit sebenarnya memang sok nyemban baraha gitu duitnya. Sabaraha wae eta mah sih da si Adil oge. Main minjemna 5 juta ka urang ngomongna. Ada anu gede kan. Nyata. Nah, arek sabaraha ngeunya nih. Bisa kalian ke si Adil kurang di banyak kasesekeun. Lah sekalian gitu hari sok minjemkeun mah butuh dek ya. Yang beli obat. Yang gua tuh sabaraha make nginjem emang? Sabar hari diberena kajen ya berarti 3 juta ya. 3 juta. Hari sekalian mah. Sekalian jadi Mana bener dia bisa pas begitu tapi langsung jadi gitu dua nana gitu beres. Jalanan melalui mana? Melalui urang. Tekan babaturan gitu aya kabaturan mah mere emang urang kita banyak di atas nama urang keun gitu kadudungan mah. Sekalian aja udah kata gitu mah. Heeh. Kan tapi kieu ya teh urang teh bingung teh kan. Bukan meureun naik ka Jakarta teh meureunnya. Urang teh kudu make alat transportasi lah jika cara pulsa gitu. HP kan orang pulsaan gitu. Kumaha tuh?
Ada sugan gitu mah ketua boga heula gitu 50.000 apa 100.000 lah gitu nya. Cadil ge sarua gitu nganten urang kan si Adil mah ke sore cenah. Oh itu baru duit itu. Kayak urang mah eta mah maneh kitu bisi hayang dibulbul di ACC we eta mah. Si Adil ge ngomong nama engke sore cenah ka urang merena. Aya duit mah aya teh ngan teh gede aya 20.000 kan bae 20.000 mah. Cenah mah mahi euy aduh da pusana banyak ke ucapnya geus. Ada udah itu hanya aja 20.000 itu duit teh. Bari Cuma udah teman duit tina kanyut sih mah. pangarah aman itu supaya ulah hatain pemajikan sih mah. Tunelan gitu mah. Kata mah 20 atau 2.000 sih mah. Mau ge mahi aing make kana naon deh. Ah iya 20.000 ya. Nah ini kan lo sekian duitnya jauh hari itu. Semuanya aduh. Takut sama hina we atuh. Udah yang mulai kababaturan mah hayang dek dulu kan. Ada kamu deui atuh da bingung da ge mah emang dek. Wah kagok tuh banget itu 50.000 mah. Kayak we ari geus cair kudu ditambahan deui lah. Oh tapi benernya eta sih ya. Cair ke kade poho. Asa buru-buru cair itu tang nginyum we, tapi geus cair mah para mereng. Moal baik mah si Mai. Ya, Bro ya. Aing bunga kababaturan lah hege lah. Jeung pulsa ieu nya ieu. Cairkeun ieu. Teu nang kurang lah 2 poean mah dicairkeun ku urang. Ieu obat cabe ka hari deung gitu ning tuh aing. Kalau turang ini nek ketelo lah nya. Nek balik lah ya mah. Oke, kabaran. Langsung urang ayeuna mah langsung ditelepon pokona mah. Oke, kabaran urang. Bye. Balik mah nya set apaan? Perasaan satu tukang di buruk aom. Aku aja baru nanyakan lah kasih Adil gitu ya, kan itu buru. Tanyakan lah aing. Percaya aing sedikit kenapa? Layan euy. Poe aya nangis dua. Mun katipu ku dewek balik ieu mah. Ya sakurang yakin nanyakan kasih Adil teh itu ah. Lain benang, si Adil benang itu aing ah. Woi. Kata maneh keur naon? Kalah sampo mang pantadis pe beja ke Mang Baen. Mang Baen saha ieu teh? Kata mah Mang Ade sia. Mang Baen. Sia hayang dilaporkeun sia ku urang. Ada orang mau keluar duit 10.000 tadi. Wah, teu bisa kitu ieu mah Mang Ade. Geus urusan arek kumaha tuh ayeuna? Sok belum daripada dilaporkeun ku urang sok. Dikeun kita mereka duit urang. Aing mah ngan duit di wae aing mah. Geus bae lah daripada dilaporkeun di wae aing mah. Beli sampo sakeke oge nanti. Emang Sia Bu kredit. Semua yang dilaporkeun ku dek. Nih. sampeuna teu meunang duitna beak di wae. Wah aing susul jelema tadi ah. Terang kan. Iya tuh. Baik suruh we. Lain deh teh. Aik nanyakeun euy sugan bener. Aik ciwok bener teh nek nyem-nyem ke duit teh. Oh, kada tidak. Itu ngomong nama. Aing dek asa kurang yakin aing sok sieun katipu. Aing sugan dewek kuku. Asli main tajang puri pulsa cenah udah tadi bere. Tadi teh 20.000. Apa ku dewek kok gede bere jeung meuli pulsa jeung meuli bensin. Aing ngomong ke cah sore ku. Maneh macan dibere aja. Bere teh baru dibere tadi udah buka duit sekitu-kituna da. Wah, pan kurang geus dibere 32.000 teh teh. Bari jang meuli beas tadi nama dek teh. Kumaha tuh enak. Bener muanya, yang nyawa tungguan isu pageto lah. Nah, itu mah aing sakurang yakin euy. Makanya gua di duit euy. Tak naon leungeun. Jelamotan we. Beut. Jelema anu tadi teh ka mana nya? Sugan ke badi itu suganya ah. Kalau kinali ka di. Oh, itu ning jelema teh. Sampeurkeun ah. Bang. Itu saya itu kan. Kita budak kamu tadi ada gantian sampo. Lain tuh juga nu amak gitu nih. Yo, je budak cikeun ada kamu makan enak. Bang, balik atuh. Aing dituduh maling sampo. Sugan teh sampo amang. Saha ieu teh Pak? Oh, itu mah sampun orang itu mah. Memang saha nyebutkeun ngok sampeuna? Heuh, tadi batur aya. Urang disangka maling, keur ngalah sampo ni amang teh. Anu mana jelema mana saha naon teh am teh? Ada nu begang-begang jangkung bawa nama jelema nama. Pakai topi. Diukra.
Juga coba di. Aya setengah hati bagus teh. Jang, kalau menjang tenang lah. Kumaha itu Urang minta sampel ke si Amang ieu. Cek si Amang teh cenah. Geus we jeung cenah we cenah sampel mah malah naon ieu. Urang teh daerah ari minta unggul mah. Mere aci 10.000 ka si Amang ieu teh ngagantian emang heueuh cenah-cenah we. Ari pas ngalah sampel jugu-jugu aya anu jangkung-jangkung pegang make topi da. Cek. Nu make topi hideung, pegang-pegang linja. Heeh eta Mang. Tadi teh si Ciwok. Oh sebenarnya Tuh bae kumaha eta kumaha nuduh jadi. Cenah tadi ngomong nama sampai Mang Ade cenah. di mana tadi di mau tanah mah ada orang gawe orang nyaman dia nya. Terus manehana teh ngancem ka urang teh. Arek dilaporkeun apa arek keluar duit cenah. Da urang teh sieun daripada dilaporkeun geus we keluarkeun duit atau keluar di wae aing duit meureunna. Samput teu meunang aing duitna eueuh. Keluar duit itu mah euy. Itu mah terus ya terus ditipu di wae tah mah. Bukan kalah orang tangan lah. Bawa orangnya katipu nya tadi teh. Alah, sia. Nya. Sekarang inget tah. Tarik inget tuh hari. Euy mah lain ieu mah. Mah bae jangan lah. Lain. Tapi ayeuna mah aya cigana euy kuning sukan pasti aya cigana ieu. Oh bah isukan lah bari numuan sugana teh isukan aya kabarna. Orang teangan sukan Kan lamun eueuh kabarna urang oboskeun ka itu lah. Cumannya orang bukan di situ. Kan lah nya jang isukan ka dieu deui nya. Isukan ka dieu jang ya. Geus lah isukan teh teh Mang lah. Baik lah. Geus rek balik heula atuh lah. Nya Mang gitu lah. Ayo Mang. Yo assalamualaikum. Mang euy. Aing mah. Gue mana ngobatur ngopi teh. Ya. Iya. Bulin pokok merek nyorok kopi paling gede udah lasok gitu mang. Lasok itu tuh biasa nongki gitu atuh ah. Masuk goreng sangka tuh mang. Sok udah perlu mah kurang tah kopi pangmayarkeun KB. Sok yang jajan naon deh, sok. Sisi yang jajan. Kos ngamang yang naon sok mang. Kos nu wae mana na pola duitna kos Aing mah. Kayak gampang ieu soal itu tah. Duit kumpul lah mang tah. benar Bener sok. dipamerkeun. Bener sok. Deo, mana jajan sabarahaeun? Enggak. Oh. Can dibayar teh nya? Kan bayar kan ieu tah. Mandi weh. Nama deui. Nama Sok beo, nyokot beo. Aing masa tutumbengan boga duit di mana maneh? Biasa we mang ladang bisnis. Nya syukur we coy boga duit mah da emang kudu kitu tai keur boga duit mah pohonnya ke urang-urang ya beo. Mama uang Lampura urang geus goreng sangka suka teh biasa naon sok. Kuntu eta maneh mah nya. ya saret geus beak itu minta duit atuh. Duit. Oh. Ada buah neng dan buah. Tuh. Artinya kan bisa Sabun geus mareang lempos beak kudu meuli. banyak lah ka warung jik. Enak. Senek minum kalian luar minum kedua itu mana? Eta tuh ting ka mana jelema teh ka kaca tilu poe ya. Wah, kabar teh kan da kapang wae jelema teh. Siksa sabar lah tuh lah. Kesuwen urang teh lah. Yang dua ala semua sudah tuh. Kayak jauh ala. Udah wanita gitu lah ya. Ning siapa cara ya nih. Mang, kenalan Mang. Biasa ya ngopi. Ieu teh da kumaha? Si Amang nu kamari teh. Saya can, kurang can mau Dengan bang wae teh mawara poe kebaliknya. Tanya. ayam meureun aya mah. Biasana sok di Kalau mana? mau kesalak ya mah jelema teh nipu euy. Urang iyalah urang itu tuh itu tuh Biasanya suka tangan atung sisi itu tuh di situ. terus itu Tah, ya jangan ya. ayeuna kumaha carana Mang supaya mancingna Mang? Da pasti mah mungkin bisa ka ditu si Amang eta na oge. Kudu dipancing heula. Geus we kieu, urang dipancing si Amang ituna. Tapi eta teh ka ulah nu urang nya. Tah urang teh butuh dana euy supaya ulah eta teh aya euseun laukna gitu. Benar. Jadi ieu mah can pernah minjem duitnya. Kumaha we lah. Cek waing ditutupkeun nya di dieu nya. Gue teh ngutipuan deui aduh. Sugane ka dieu aya atuh. Weh, Mang. Weh, kan kamarinya. Geus pohokeun eta mah kumaha sehat-sehat. Alhamdulillah. Lain urang teh boga bisnis jeung Amang ya. Naon teh? Ada ngebeja mah, Amang teh sok minjem-minjemkeun duit kitu ninganan mah. Oh, heuh, kumaha. Ah, urang teh butuh duit pisan perlu. Berarti Duit boga naon boga ini? balong di ditu badag, Mang. Tah kumaha carana si balong eta teh supaya aya laukan, Mang. Teu da nyaah balong badag gitu piraku laukan. Lah, di mana? Di ditu tuh pokona mah. Bisa Amang hayang ningali mah bisa pajarkeun urang bohong nya. Geus hayu burung ngilu ka urang. Hayu, Bro. Nam.
Lumayan euy, aya tipueun deui. Mang, ayo tuh lingkalang ngahul. Arek kan mah bisnis teh teh. Mang, ieu pula tehnya warna pisan ieu Mang. Euy gede euy. Ayeuna mah kumaha carana Mang? Amang nginjem kadunungan Amang, da urang teh butuh supaya Jadi kumaha yang nih teh? nya nginjem we lah sekitaran 4 juta mah jeung modal Mang. Beda. Ada ieu. Bisa wae sih gitu itu yang modal apa pertama gitunya yang beli lauk wae mah gitu yang modal dia bisa wae kurang kadungan kan cuman kieu ya urang mah nya depan ayeuna naon teh meureun urang teh ku ngagidigna ku meuli pulsana aku make duit Jadi kumaha tuh? tadinya bukan itu duit modal jang urang jang meuli pulsa apa alat lain-lain Nah, Amang perluna sabaraha? urang mah gede gitu 100.000 we gitu mah Ya 100.000 mah itu duitnya kumaha tuh? mau di mana gawe bawa tuh 5 cepet heula Pak dia tuh di canakelanya, Amang ngantosan di dia merenya. sok lamang jatusan dia Kade ngeleungit. muat pan mah tuh ngarang ti duit mah mungkin ngaleungit Nya urang tilanya, dapat tabitnya. heeh pan ngarang ngebantuan Oh, hitungan di dianya. juk cepet Kade ngeleungit. muah Si Amang tadi teh geus aya di kis nuan. Geus saya gaya tama urusan Amang rek dikumakeun. Urang mah rek kabur. siap Ya. lonjang Pokona mah sing parahkeun lah. Kumaha geuning guys lah. Itu posisi danau lah posisi. Sia nawan-nawan babak aing dadagoan ti kamari. Kumaha duit teh? Ayo teh. duh mang hampura bos modal